Oh, si RT Halo, assalamualaikum Pak RT. Oh, pokok saya adik-adiknya ya nate. Kurang kata calon lurah teh ya. Oh siap atau sok. Saya kadinya yang nanya. Ya sok. Waalaikumsalam. Kope ya di kok. Kais. Yuk. Kumaha arek ka teu calon lurah? Kope apa? Oh, kumaha? Iya. Ah, iya. Anu, makasih teteh bejakeun. Bisa nanyakeun nya. Balik ke mana? Kakeun Pak Ustad Agus we, Oh, calon lurahnya. siap. Ya gitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parunten. Balik ke mana Pak RW? Iya, bade ka bumina Bapak RT, bade nepangan ka calon lurah. Oh, mohon atuh Pak RW mangga wilujeng. Atuh di kantun barangna sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, iya Weh. jual RW di dunia mesin bener ada nyari teh sing komplit. Pak RW. Pak RW. Mun Akunya hilapin. Ka ditu teh kapan nya urang teh urang ka dieu teh. Apane ka teh? Heeh. ngadogon ti tadi sugan ka tahlilan dulu Ya sok atuh sok. Nanti dulu lah tuh dia. Ayo atuh. RT geblek. Ayo siap. Siap ya. Ke heula ai Pak RT kumaha ieu teh? Naon deui itu kaburu urang ada gua. Lain atuh urang teh pira aku adik kaluhur make paksi ka handap di kolor eta teh. Allah Akbar. Oh, udah jamu poe tadi. Alah, bener Pak RW. Sekedap. Ieu mah 2 hours later. dah gitu, bakar cocok. Ampura we geus kolot pagi Ari poah. geus nyanggup poe teh ulah poho salih. Ada salah nama poe jamu poe matra poe eta kesakeun aing mah. Ayo. Ayo berarti yuk. Ibu-ibu parunten ibu-ibu. Mangga, balik ke mana? Eta bade ka bumina calon lurah. Mangga ibu. Mangga. Omat nya Ustaz Agus tadi harapan Solo. Calo. Ya Allah, alhamdulillah, syukur deui. Fokusnya istirahat. Pak RT. Pak RW. Aduh. Alhamdulillah karusan aya kaperyogian. Sareng Pak RW, sareng Pak RT. Pak RW ya, mangga diantos ayeuna urang ngobrol. Beneran ya panggil dia. Kumaha sehat Kang? Sehat. Pak RW, alhamdulillah, Pak RT. Lain pernah raon ieu. Kieu Pak RW, kita alhamdulillah. Baru sering ngarit, kesan ieu jalu ieu alah si polarnya. Nah ieu pun adi ngurusna. Oh ieu teh si Pola. Namina tomatnya polar. Mun polar upami abi molor. Lain Teh haus kene ngaran doma jeung ngaranna bobogan. Ih, pantek kitu ngaran mah bebas ya Kang. Ye, karusan Ngaran Pak RW. tuh. Ieu teh karusan Pak RW. Mun adi itu ngurusna teh pernah. Oh, ieu teh. Domba Garut mah hasilna Silaturahmi. Sehat Kang. Ieu pun adi ngurusna Pak RW ieu teh. Ieu teh domba Garut teh ya. Ye, domba Garut, bedol Garut.
jago ieu mah si Polar ieu teh alhamdulillah. Jigana nurunkan ke bogaana ieu mah domanya. Ade Tanuk lah, malah mah kasep ya doma. Daripada jeung beungeut teuing kasep yang beungeut doma. Oh, gitu Kang. Sarua tanukan. Mana sih? Di hareup tanukan. Tong laos. Oh, laos. Oh, di mawah laos. Catet. Bah. Kumaha? Ieu kumaha ieu perawatanana doma nepi ka bisa baradag ieu ya. Ieu teh cara perawatanna teh alhamdulillah Ki Adi ieu teh. Alhamdulillah ieu teh. Domba teh. Kumaha? Teh penerangan kalau fisik, renang, terus pengibunan. Direnangkeun oge ieu teh. Iya, direnangkan oge. Sugan ti jalma unggul. Terus Renang teh. pengibunan malam. Terus pemakanan sore sampai pagi. Pemakanan. Kang, ari parabna naon wae Kang ieu Kang? Sarapna jukut sarang sampe teras kulumut. Itu parabut ini bukan dukun eta. Wah, kau mau kerudut? Catat eta pero Parbut. Ah, ada parabut parah bener kitu. Nya. Parabut di situ. Ora ada orang RW nya jaman tawa. Kang mau hiji ya teh kumaha hiji? Keur. Mana? Keur kantor ini saya, Pak. Lain, tadi gogorowokan teh cenah menjarkeun pada peryogi aya Laras, naon aya Pak, dasar areuwas kieu. Ieu teh kayak karasan aya peryogi, kalau salo penyalonan kades teh. Oh, Saya nama kumaha? panggilan urang ngobrol we di rorompo. Oh gitu, saya. Mohon atuh Oh, siap. aya teh karasan pisan ieu teh. Pernah di dia alhamdulillah pinten mangga urang ka rorompo katuh. Siap, Ya, mangga ayo jadi ayo. kudu sana domana nya. Iya, Iya, urang ngilat tuh mangga. Iya, Teh. siap mangga. Ayo ayo. Terus, Ayo teh. Alah punten Pak RW, Pak RT ieu. Aduh. Puntennya ah. Ah, Raoseun kieu Ah. tempatnya tempat raoseun ieu. an Raoseun tempat. alhamdulillah kieu aya di kampung mah biasa dengan Sami we. Cai PRW. Wios, Bu, wios. Ah, aduh, cai we lah, cai. Sibuk. Kapunten nuhun mah. Aduh, siapa tuh yang heula? Ngaku dari RT. Cai, alah. Iya, mangga, darat. Atau nuhun di laos bisa. Kalau bisa di haus dia. Jajan kieu Pak RW. Mohon kumaha. Karetan pan sepelepri ulah teh aya mayunan nyoblosan lurah ieu. Mohon. Tah, kalau kita terang na teh kaping sabaraha ieu teh. Pelaksanaan penyoblosan teh. Abacan apa? Mangkana di kamari abi teh milari Pak RW teh. Satu RT. Si Abang Sabaraha ieu teh, Pak RT. Sok, jelaskan RT. Can apa tanggal penyoblosan tos. Maksudnya kaping sabaraha. Jawab sekalian ku RT. Ku RT ah, memang budak RT teh. Kira warga wates can apa eta tanggal Makana. penyoblosan. Mangkana abah naroskeun teh ka Pak RW, ka Pak RT teh. Ari nanyakeun kanu apal. Mun eta Pak RT kumaha? Nya atuh yang nanyakeun kanu apal. Makana abah nanyakeun oge gitu. Heeh. Tanggal sabaraha? Eta nu apal si RW. Geus ka teh apal aing mah. Kumaha Pak RW? Ieu boga warga jeung RT sarua gararablegna ieu teh. Alhamdulillah. Semua ruji teh kieu era sih. Lah, Nya, nguji sanapan sakit oge. kumaha ieu teh? Ieu Pak RW? bah, ieu teh urang teh sakedap deui mayunan hajat gede keur lemur urang mah ieu teh. Hajat gede keur lemur urang mah. Nya. Yen dina tanggal 8 bulan Juni teh bah bakal aya pemilihan lurah. Ih, sawa eta teh sabaraha hiji eta sarena teh? Kalaresan dina perkawis ieu mah langkung saya urang kaditu atuh langsung yuk bah ngarah langkung abdo. Kapan Ustaz Agus? Da kalaresan abdi oge tadi sareng Pak RT teh pande kaditu dek abumina calon dieu teh. Saha calon urang nu di dieu teh eta teh saha? Ari di dieu mah moal direuk deui atuh abah. Mun saha ieu dapat teh terang. Bapak Ustaz Agus. Oh, atuh eta mah. Apa, Apa Ustaz anak Agus? abah atuh eta Tuh mah. geuningan eta pira aku anak nyalonkeun. Oh, nyalonkeun eta teh? Nyalonkeun Oh, atuh. abah. Ieu we urang kaditu ah. Siap Abah tapi abah rek kacai heula.
RW. Ayo. Eleh, ayo. Bu, hei, itu geningan ayah Pak RT sareng Pak RW orang tadi. Tanyakeun naon? Eta acara pencoblosan Pilkades hari naon? Ujung tanggal sabaraha? Bener teh para Yuk, rogo. orang terus Teh yuk. apal? Pak RT, Pak RW. Sehat sadayana ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi teh bari naros dan hari Pilkades teh kawin sabaraha? Kadang gemujang. Soalnya tarasan aya Pak RW sareng Pak RW bari naroskeun teh ibu-ibu teh nuju mana pro tadi oge selain teh naon. Perkawis eta. Oh, Mak Cantik ieu teh painten nyolokna Pak RW iraha gitu. Lain nyolok Pak RW. Colok Pilkada. Pilkades. Tah eta ya abi ngomong naon? Ganeng sia salah tadi mah. Hah? Colok tadi. Mohon gitu. Sarang nomor seberiji. Gitu. Itu ibu-ibu kacan arapal gitu. Jelaskeun teh. Iya ibu bapak perkawis pencoblosan pilkades teh. Weh terangkeun weh. Maneh mah Bagian nyata weh, bagian nyata. catat atuh so RT beleguk. Kayaknya lah kamu eta teh Pak RW teh ada sieun kopina lo cenah nyek. Tuh, ada pun ibu-ibu tinggal. Cing. Atas ibu-ibu siap? Atos. Nah, ibu-ibu urang teh sakedap deui teh bakal mayunan pesta rakyat anu aya di desa urang Desa Godong. Tah eta. Aya bejan adak masjid lobanya. Eta mah kalemnya ibu-ibu tenang gampil. Urang kedah terang heula. Saha calona, mana anu kedah didukung di urang teh. Terus kaping sabaraha panggilin gitunya. Tah ibu-ibu kaping teh insyaallah kaping 8 sasi naon? Juni. Tah ningan diri dalam Nomor sabaraha? Kali deui kaping sabaraha? 8 Juni. 8 Juni. Juni. Kan kieu bu kade ibu kudu Eta pilih anu kancel. Kirang Kirang. ieu mah kami nomor 3 berarti kirang. Kirang. Kedahna nomor sabarati? Tilu. Bu. Itu sebenarnya badan nomor sabaraha ibu. Naon? Eta nomor sumedog. Nah, memangna naon gitu? Tuan bedog panek si juri anak serewas. Tah jadi Bu, ulah Nah, oh. kaping 8 Juni. Ibu teh kedah nyolok nyata nomor 3. Nyolok Nyolok naon itu? Mun nyolok kade. Bapak saha cobi bapak saha? Bapak saha? Apa tuh? Ini nami toha uing eta mah. Bapak, Bagus. tuh geuningan Oh, bukan. terangan Kahrini mah. Jangan diganti, ulah hilap Bapak. Tanes Agus atuh nganya Ustad. Mohon eta abah geningan. kan. Batur arapaleun make ustad cenah geningan Mun tah. eta tan bari ngayoman ka rakyatna. Tah insyaallah ibu-ibu tempat namang teh bakal diburuan urang caket di Sana masing-masing desa, daerah sana. Tanes di terminal. Atuh di terminal bukan naon. Di calon koneng terminal mah ibu. Nah gitu ibu-ibu pengennya. Dari bado saya Peryogi, kakak Rasar Abdi sareng rencang ieu teh bade angkat ka calon urang ka Ustaz Agus teh ya. Sok ibu-ibu kade sekali deui ulah hilap kaping 8 Juni urang coblos sarengan Bapak Ustaz Agus nomor Garon sami-sami. Waalaikumsalam. Sedayana. Semoga. Itu tadi mana tadi? Nah, ibu-ibu yang nama tos jelas. Nah, teh Pak urang geus deukeut ka imah calon. Akhirnya awas urang ngarang Pak RW. Nya Boleh kudu mah tuh meh. ayo. Kudu mau nya naon. Harinya teh tadi. Di mana eta? Kalarasan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalarasan ieu geuningan nuju araya nya. Di mana ya atau ke mana? Biasa we. Biasa we. Satu kelilingan. Sekali.
Ya Bang Unen itu Bang Unennya. Iya Abdi. Unen. Punten ah. Punten. Di bunga sih eta disebut ngaran gitu. Alah. Punten. Saya cai tah. Iya mangga atur nuhun lah. Karesan nuju aya geuningannya ieu teh ah. Itu abah geuningan Pak tuh. Ustad deh. Nah ini asal dinas gitu biasa masuk bisa sarung Pak Ustad. Oh, Itu Pak Ustad terus di mana gini kan? teh karehol. Oh juga untuk si itu. Nah, hadiran rapat tadi bab aya program ieu kuota kuliah gratis. Alhamdulillah. Tuh perlu dicatatnya Pak. Gratis. 30 atau 40 Kuliah gratis. Karasan kan eta abdi keluarga besar Bani Nuryai. Mohon. Hoyong ngadewasakeun yayasan tinggal fasilitas katinggal benten kirang besar aya kitu mah Mohon. dirancang alhamdulillah bergemi sareng pesantren Pak Hujan bade ngayakeun bener gitu. Kuliah muka yang pertama gitu. Rasa nabi bagian ti keluarga besar kadang ngiring anil santang alar. Mohon. Saya. Yayasan Oya fakultas tinggi. Tah, Nah, dia PRW karena PRW mohon ada kumaha. teh program teh benten bidik misi asal ngagaduhan KIP insya Allah kuliahnya gratis tanpa biaya. Alhamdulillah. Justru ieu mah dibayar per bulan teh genep ratus. Atur nuhun. Biasa namanya mayar gitu sekolah teh ieu mah dibayar. Keke heula ngomong eta masalah KIP. Apa teh naon ari KIP? Nah, kita naon sih apa teh Kip? Nyak wangi kip. Ieu mah sakumaha wae. Menjelas mah taros nu pangersa ka Pak Ustad. Ya Tah, kita gitu, lebih Pak Ustad. jauhna PRW kieu benten kersan Pak PRW gaduh putranya kalau Mohon, laras. penting mah modal kalina keluaran 2020 2021 biasa direkrut upami nu teu gaduh KIP namanya keluarga teu mampu nah jadi koordinir we kayak pihak yayasan yang ngabantos kangge ngawujudkeun KIP. Di sanes mah namanya visi jeung misi Mohon. abdi terus bergerak di tahun kamari. Hai alhamdulillah tuh Pak Berarti Ustad mah. teu salah dukungan urang teh nya. Iya, janten panjang pribados sebagai tumaros. Mohon, kumaha? Kan terang calon kades anu ayeuna bari sumping teh Iya. panjang ieu atuh nuhun panjang Pak calon panjang ieu nya. Ayo suka eta tadi teh artis. Tadi itu nyarios tadi panjang lebar. Ari saha ieu kan Pak Ustad. Sumuhun ieu nyaloskeun. Aduh. Punten-punten dume ieu. Ari biasa calonna sok calik wae model kieu. Ieu mah calon nepi sunatan. Punten apa Pak? Ieu bedana calon urang atau jagoan urang jeung jagoan batur teh. Nomor urut sabaraha abah can terang ke Ieu teh nomor 3. Oh, Hilap deui. Nomor 3. Pak Ustad Agus teh paitnya mohon alhamdulillah ngiring binga abah maregreg munten ngiring adukung ngiring arojong ya insyaallah ieu nu bari ke kapayuna teh paitennya gitu Nah, Terus mudah-mudahan insyaallah doa mangga. amin Kakak. amin amin Nya tapi tetep kekelilingan sareng ieu duaan deui. Kaditu kadieu bari kadieu teh kapegat di jalan teh ku ibu-ibu mah bapak-bapak tadi teh seueur nu naroskeun ieu Pak Ustad. mohon Perkawis pencalonan teh nya mohon orengan teu acan naon aya keneh nu teu acan apal. nah acan seueur malahan Sebenarnya Kang, iya janten aya nu naroskeun kaping sabaraha, terasa hak calona kedah nyoblos ka mana gitu. Ari saur abdi teh ke ayeuna mah langsung ka Pak Ustad jeung teh anu gaduh hajatna urang langsung urang cepakan Pak calon paitennya mohon nuhun. Insyaallah sanes calon bakal janten. amin Nah, aya kitu kitu Pak Ustad. Kasana kieu pengen PRW abdi pengen nurutikan aturan ti PPKD ti desa Painten. Saresna kan kompanya teh dari kaping 3 hiji sampai kaping 2. Laras Limit waktu semung 3 dinten. Memang baliho tos disiapkeun saneskanten oge. Upami dipasang ayeuna mah melanggar aturan. Memang itu tanggal walar panitia apinnya kan isolasi ka warga teh. Nyata lepatna pen abi ngabantos. Insyaallah penten di Kabupaten Garut teh sadayana penten serempak pelaksana teh hampir 217 desa. Sadayana teh di Kabupaten Garut serentak anu mana penghitungan kaping teh kaping 8 Juni dilaksanakan insyaallah. Nyampe urang aya hak dipilih jeung hak memilih pentingnya kewajiban urang penting ngajaga keamanan, ketertiban supados mungkin tercapai kalawan aya dina keamanan lah nyaman. Di samping urang ngajakeun hakna oke kewajiban urang ngajaga keamanan eta paling utama nya Pak RW Pak RT nya ngebantos saya pengen sosialisasikan
waktoskeun kaping 8 Juni pamit telepat mah mincak di dinten Salasa teh. Bahkan informasi mah sauna teh bakal diliburkeun bersama insyaallah. Bakal sagaluna supados anu didaramel teh sebenarnya. Iya Padoma Kasa wae angkat calon mah. Ngering munyung domba. Pak Unen, anu biasa ngeunana eta tendak domba kumaha tah biasa nyambung sareng Pak RW gitu. Ya karena kan tadi teh pas ngalakung Abah nuju ngarit nya bade kumaros perkawis pencoblosan tanggal sabaraha sareng saha calonna dengan ayeuna teh terang geuninnya ieu calon jelas digagah ieu karena santi ieu teh ka calon teh bade kumaros dibaros kana ternak solusina hoyong ieu majeng ternak kumaha ieu teh berkembang dina bidang peternakan gitu tah ada program di dieu mudah-mudahan ieu programna aya ti Bapak calon gitu aya Jadi kieu saresna mah Pak Unen abdi teh saresna mah kalabat penginten di HIPSI. Oh mohon Naon cenah HIPSI teh kana silat ieu mah. HIPSI teh singkatan tina Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. alhamdulillah. Tah abdi penten kamari ieu studi banding Kecamatan Karangtengah ka pesantren Nurul Hidayah. Karena sadinya iya dompres itu nyata domba pesantren nya program pemerintah. Soalnya kan kieu pemerintah teh aya masukan biasa dibilang pengen kritik oge di para pejabat anu di bidang peternakan. Soalnya ironis Indonesia teh masih kena nyuplai daging teh di luar, di Australia biasanya. Ya, jadi kemarin memang itu saya program pemerintah aya rumah Jokowi terus berjalan. Kaina ningkat, aya ningkat ke pesantren nama domba pesantren. Alhamdulillah abdi kamari studi banding ke pesantren urang kali 10 jalmi tiasa ngelola domba 1000 domba. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bari jeung ngaos berjalan, ngaurukan berjalan. Tanah di lemut urang di masyarakat urang ngukut domba 10 ge cikeun orokan mang. Mohon laras Biasa kitu. dikasap ka mana-mana di Bujang-bujang 10 Pak Ustaz. mainstream kapal mah penten urang paradigma di Robi. Contoh-contoh kieu lah mang. Ayeuna ngukut hayam kampung, timiti lahir sabaraha tahun, buah iraha dijual sabaraha, nilai karena ekonomis mah teu berjalan kan. Tapi coba lamun urang asumsina karena hayam anu pedaging 40 hari maksimal 60 hari kada dipanen kan jelas siklus dina pengeluaran segitu kan aya aturanana sehingga laba keuntungan jelas. Tah domba ge bakal sapertos kitu pada akhirnya. Laras saya. Bahkan kemarin ningal teh murah kali 10 tiasa ngabina domba 1000. Aduh Gitu. Tah eta teh penten penjualan lagi per minggu bahkan. Limit waktu paling lambat 1 bulan sekali terus panen. Kan urang merayagung satahun sakalinya. Abdi we ngalaman ngukut domba 15. Geus teh tiasa ka mana-mana nih cegan orokan teh ya. Da di eta mah teh sehari Rp500 ge henteu ka hijir. Masyarakat biasa gitu mah. Tangke mah paradigma urang Robi lah gitu. Jadi aya sistem peternak mah teh aya domba adu, aya domba sifatna peternakan, aya pembesaran daging. Tah sehingga engke aya biaya ti pemerintah dikucurkeun. Sehingga kangge pakan 80%, tarumput mah 20%. Bahkan ke masyarakat tiasa naikkan kan ekonomi masyarakat. Contoh abi kemarin studi banding aya kieu warga nanam jagung biasa dipanen sampai ka garing kan. Mending dijual ke peternak we usum semi keneh ternyata labana lebih untung keneh dijual ke peternak domba daripada di pocel. Tuh jadi enak buruan cenah buruan yang dimanfaatkeun urang tanaman jukut diical di kilo ka peternak. tuh Menguntungkeun aya lahan karatos. Kajian gitu lamun Pak RW biar khusus sadayana peinten dari program masyarakat keneh peinten hangan di mah nama peinten nyopi doana lah abdi peinten amin dina keberhasilan peinten Mohon. Da pangaten kieu Pak Ustaz ti abdi sebagai RW insyaallah sareng wargana siap 100% ngadukung Pak Ustaz nyukseskeun Pak Ustaz. Amin gitu. Amin. Amin. Mung sakitu peten bade pamit teh Pak Ustaz teh bagi bade magrib ya teh hapunten kasuhun kasadayana insyaallah urang bade ucapan magrib teh nya hapunten atur nuhun Pak Ustaz sami-sami singgah ka ayo